Puguh Andika nu kawas budak leutik mah Majid. Ongkoh nanyakeun. Ari dijawab teu percaya anjeun mah, ha? Bah Jagur ngagak-gak nyumputkeun kaayaan hatena anu geus mimiti ngarasa seber, tapi bari jeung ngarasa kaget deui atuh. Mireungeuh bubuden Surya nu tetep ayem tentrem, sigana teh ting trim pisan Surya mah taya riuk-riuk robah pasemona. Memang bener Surya mah lain anak kaula Bah Jagur. Dawijana mah aya cirina dina tarang. Pok sebutkeun di mana anak kaula teh Jagur, Gumilar bari maju ka hareup. Kaula mah teu rumasa nyulik, ha? Teu rumasa nyulik Gumilar kaula mah. Bah Jagur nyarita rada gugup barang mireungeuh Gumilar maju ngadeuketan. Oge kabireungeuh bubuden estuning daria pisanan. Ciciren nu geus moal disangsikeun deui yen lamun manehna tetep mungkir pasti bakal aya hiji tinakan anu teu diarep-arep ku manehanana. Ulah ngabohong Bah Jagur. Bener kaula mah teu rumasa mamawa, teu rumasa kacicingan atawa ngukut, teu rumasa kaula mah. Memang Andika mah teu mawawa ka imah. Lantaran anak kaula teh aya anu ngarebut deui di jalan. Lain kitu Bah Jagur, Keun. Perkara nyulikna mah ku kaula moal diganggu gugat deui. Asal Andika bisa nerangkeun saha anu ngarebut anak kaula teh, Coba terangkeun ka kula Jagur. Lain deui ngaranjugna Bah Jagur barang ngadenge ceritaan Gumilar kitu teh. Manehna lain merek jawaban kalah ka ngaburileng ka Surya lantaran sangkaanana tangtu Surya nu merek keterangan. Tapi ras deui inget yen Surya mah moal nya oge nyahoeun. Ras kana ceritaan Gumilar tadi barang mimiti gok panggih. Cenah manehna teh kungsi ngadatangan heula ka imahna, teg bae sangkaanana moal salah deui tangtu jami anak anu cuam caem teh. Lantaran ngan manehanana sorangan anu dibawa sarasiah ku Bah Jagur nyaeta pajamian. Ya, geuning eta Andika geus nyaho. Ti saha yen si Surya lain anak anjeun? Ti saha coba? Bah Jagur sanggeus ngahulang teh kalah ka maliknanya, ngerasa penasaran ti saha Gumilar meunang bejana. Ieu teu perlu nyaho ti saha-sahana Bah Jagur. Nganu perlu teh empek geura bejakeun. Segera bejakeun saha nu ngarebut anak kaula teh. Inget Bah Jagur. Lamun Andika keukeuh ngabatu teu daek nerangkeun satarabasna, pasti kaula bakal nyieun hiji tinakan anu pikeun Andika mah tangtu moal dipikahayang. Gumilar ngancam deui. Leng atuh Bah Jagur ngahuleng deui bae, ras manehna inget kaki Mursid anu kakara panggih di Bungbulang. Memang manehanana anu ngarebutna teh eta budak, tapi naha kitu budakna teh aya keneh atawa geus eueuh. Kumaha lamun geus eueuh atawa heug manehna mungkir? Beuh sigana teh mamalana teh pasti bakal tumiba ka dirina sorangan lantaran ari pikeun Gumilar mah geus pasti moal neangan jurig anu teu kadeuleu. Sok, kumaha Bah Jagur? Rek terus terang atawa moal? Gumilar nyesedek barang Bah Jagur kalah ka ngahulang bangun anu bingung teh. Ayeuna mah kieu we. Tanyakeun wae ka ngaran Mursid di Bungbulang. Perkara budak Andika mah. Tanyakeun ka ngaran anu nu ngaran Mursid. Bener kitu manehanana anu ngarebut eta budak teh Bah Jagur. Gumilar nanya na sewot tacan naon-naon oge hatena geus mimiti ratu tutunggulan.
Tapi no gawe bener eta pisan kurarasaan mah cenah direbutna teh di daerah Garut keneh Mbah Jagur. Mun teu salah mah sanggeusna kaluar ti Kampung Gadog deket situ Bagenit. Bener henteu Mbah Jagur? Gumilar terus ngahujanan ku pananya. Memang teu salah Tapi naha ayeuna anu ngarebutna teh bet aya di Bungbulang. Lain ieu teh ngan ukur jijieunnan Andika Wungkul Mbah Jagur. Aduh, memang kaula oge teu ngarti ieu teh. Naon sababna anu matak ayeuna manehna aya di Bungbulang. Tapi rarasaan kula mah moal salah manehna anu ngarebut anak Andika teh. Moal salah. Henteu ngabohong. Moal moal. Lantaran cikeneh oge kung si papangih jeung kaula nu ngaran Mursid teh. Kabeneranana teh manehna oge ingeteun keneh. Mbah Jagur ngayakinkeun. Keke. Kumaha budakna katampo ku Andika teu? Aya di dinya. Alah. Nu matak henteu. Tapi kawasna mah aya keneh sigana mah. Hade Mbah Jagur. Sayeunnaeun mah kaula percaya kana caritaan Andika. Tapi awas, lamun Andika nyata-nyata ngarajokeun ulah samat kaniaya Jagur. Aduh, sing percaya sing percaya. Kaula moal ngabobodo Nya, heug kaula percaya. Baik ayeuna mah sang hareupan tah Ki Surya aya kapanasaranana ka Andika cenah. Surya teh aya kapanasaranana ka Andika. Oge pananya Andika tadi naon sababna pangna manehna mimilu ka kaula. Bisa ayeuna dijawab langsung ku manehanana. Gumilar bari ngareret ka Surya. Surya sanggeus ngareret ka Gumilar srog manehna nyang hareup ka Mbah Jagur anu keur ngareneng jeung Mbah Bejo. Anu ti barang adu renyom oge Mbah Bejo mah ngan ukur nyaksian. Keur mah manehna sama sakali teu nyahoeun pasoalan anu sabenerna, katurug-turug memang hatena sakaligus geus peot. Pangalaman waktu di Cicapara teh memang hiji pangalaman anu kacida pahitna. Mbah Jagur, kaula mah moal ngalobakeun tatanya Mbah Jagur. Ngan hayang meunang keterangan ti Andika saha ari inung bapa kaula anu sabenerna. Nah, si lain nyarita teh kasara teuing Surya. Kawas lain nyarita ka kolot bae. Pan ieu teh kolot ya. Ulah teh sopan Andika ha. Mbah Jagur kacida ngarasa teu ngeunahna barang ngadenge caritaan Surya anu karasana kacida peureusna keur hate Mbah Jagur mah. Jawab Mbah Jagur. Jawab. Teu perlu loba tingkah, ha? Jawab sok sebutkeun saha inung bapa kuring anu sabenerna Mbah Jagur. Ai. Bener sia teh kurang ajar Surya. Wani si ayeuna teh ngunghak camplak kanu geus ngarasanan. Ha? Anu geus ngarasanan anu geus miara sia ti budak ha. Cing atuh. Mikir saeutik sia teh. Mbah Jagur mun cereng srog manehna oge maju. Lain deui nafsuna puguh sasat dilawan kudu jadi anakna. Sanajan bener manehna teh anak kukut, tapi memang Mbah Jagur teh geus kahesean ti waktu Surya keur masih leutik keneh. Ya. Memangna lamun kaula teu diculik mah ti indung bapa kaula. Kaula teh moal jor-jor aya di Andika tuh. Hah? Sawajibna ayeuna kaula nyang hareupan Andika pikeun mangmaleskeun indung bapa kaula. Tapi kitu deui, kaula ayeuna moal ngalakukeun tindakan naon-naon ka Andika. Asal Andika terus terang, saha atuh? Saha indung bapa kaula anu sabenerna Mbah Jagur? Ulu. Pinter sia ngecebrek teh ha. Cek saha sia menang nyulik ha? Cek saha sia? Ya, sia mah budak menang nimu ti jarian deuleu sia.
lamun ayeuna sia hayang nyaho bubuyut sia teangan we deuleu kajarian kana wadah runtah sia ha. Mbah Jagur maninga budah-budah bae nyaritana. Tananing amarahna geus ngagugudug taksiran lamun teu ngarasa kagok ku Gumilar mah. Ti tadi oge Surya teh geus dikerekeb ku manehanana. Ya, lain deuleu. Lain Jagur. Aing teh diculik ku sia ti indung bapa aing. Hah? Diculik. Lain menang nimu bangis tina wadah runtah deuleu sia. Hah? Surya oge nafsuna geus teu bisa kaampeuh deui. Dumeh disebut-sebut menang timu ti jarian. Padahal cek pajamian oge manehna teh memang menang nyulik. Ngan hanya halna teh teu disebutkeun ti mana-mana nama. Oge nu jadi indung bapana sama sakali teu disabit-sabit. Puguh we tumerapna ka Mbah Jagur manggeus mata kalap barang ngadenge caritaan Surya kitu teh nu lain bae garihal kadengena kana ceuli tapi oge nu dianggapna kacida kurang ajarna anu matak teu tata pasini deui sebrut we Mbah Jagur narajang kalawan ngagunakeun jurus gugur gunung anu dimaksud pikeun ngaremukeun dada Surya sakaligus. Wah, kurang ajar. Setan alas teh teu beudang di bejaan ya. Dasar bau cingur sia mah ye. Heup. Rasakeun sia Surya. Heup. Yat. Hade Jagur. Kukuring moal teu boleh dipangejatkeun ha. Heup. Hiat. Tapi Surya nu memang geus cukup ngarti kumaha hebatna panlajang Mbah Jagur. Teu biceun tempo manehna ngagentak jingkrak terus ngolebat ka gigireun Mbah Jagur bari nyabetkeun dampal leungeunna rek ngarak-rak iga. Orokaya Mbah Jagur teh memang guruna Surya ku kituna manehna geus bisa neguh kumaha gerakan Surya anu saterusna. Sakilat manehna miceun badana ka tukang bali dibarengan ku ngagentak malik breh leungeun Surya anu geus nyantong rek ngarak-rak igana. Dan taparah deui habek bae dipeupeuh satakerna. Jorelat ayeuna mah Mbah Jagur nu pinah tempat ka gigireun Surya bari ngahiukeun leungeun kengkongna rek babuk punuk. Puguh sasat anak murid jeung nu jadi guruna. Gerakan Mbah Jagur oge geus bisa kateguh ku Surya ngan bae manehna rada leuir dina ngarobah gerakanana anu antukna teu bisa disingkahan deui leungeun kengkong Mbah Jagur teh ngacedag kana pundukna. Aduh anu tumerapna pikeun Surya mah geus lain deui mata ripuhna. Manehna nepi ka tikus ruk habek deui bobokongna ditejeh ku Mbah Jagur. Rasakeun kurang ajar. Hap iat. Atuh jadi katurug-katutu Surya akhirna mah ngakedabru nangkuban ngan membuhan manehna teh geus ngampe milik daya tahan anu memang lain hampas-hampaseun. Sakilat manehna geus ngakurinyal hudang deui. Saterusna ngecat ngajauhan ti Mbah Jagur lantaran sieun ditimpah di bongohan. Meni moal gen mahi deuleu ka aing Mas Surya, ha? Kawalas sia hirup teh, ha? Anu jadi guru sakaligus bapa sia, wani ngalawan sia kawalas sia. Keun aku karma sia kurang ajar sia, ha? Mbah Jagur barinya kakak. Kawalat padahal serwas ya. Karma di mana deuleu? Karma di mana deuleu sia? Hah? Lamun anjeun tak pantes. Ayeuna waktuna kena karma sia maneh mah Jagur, ha? Eta leugeun kengkong geus kena ku karma tah, ha? Ya, puguh sawajibna jelema jahat mah kudu ditumpes. Sawajibna. Sok lah. Surya nyeredeg ka hareupeun Mbah Jagur. Kawanina mah masih keneh gemleng. Ari Mbah Bejo nu harita teu pipilueun teh manehna ngoloyong ka sisi. Gek manehna mah diuk luhureun batu. Sedengkeun Gumilar jeung pamajid jadi pada-pada ngarasa bingung kudu kumaha nya pilakueun. Rek ngantep asa kacida salahna. Rek ngabantuan Surya asa kurang merenah deui. Ari rek terus ini tinggalkeun anu keur galungan komo kacida salahna. Leheung-leheung lamun Surya anu unggul kumaha lamun manehna asor. Ongkoh deui ras inget ka Mbah Bejo ayeuna cicing sote.
teu ngabantuan, tapi lamun manehanana geus arinit mah pilaku we Surya teh teu dikerepuk boh ku Babejo atau Bah Jagur. Mikir kana hal-hal eta Gumilar jeung Pamajid antukna mah jadi papelong-pelong, seolah-olah silih tanya kumaha nya pilakueun, tapi saurang oge eueuh anu nyarita puguh duanana oge pada-pada ngerasa bingung harita teh. Sabot kitu Bah Jagur jeung Surya geus padungdung deui. Sok lah kagok aing mah. Modar ya Jagur. Bah, urang ajar setan teh sia. Lawas lain ka kolot sia. Kolot nu kumaha Jagur? Sok loba norostos carita ayeuna mah. Bubuhan saelmu sarta sapangabisana. Nya lumayan rame nate ayeuna Surya dina gerakanana teh kacida ati-atina sangkan teu kabeunangan deui saperti tadi. Atuh Bah Jagur anu pangrasana leuwih luhur ti Surya Sasat muridna pribadi. Dina ngirimkeun panarajangna teh geus teu dipikirkeun deui untung rugina. Pokona mah Surya kudu gancang-gancang bisa diragragkeun ku manehanana. Lantaran lamun manehna teu bisa ngelehkeun Surya komo mun manehna anu ngaranapan jadi pacundang. Geus tangtu lain deui wiwilangeunana eukeur mah disaksian ku Gumilar jeung Pamajid, katurug-turug deui disaksian ku Bah Bejo dulur sapaguruanana. Ari Gumilar anu harita geus nyaksian deui manehna geus bisa mastikeun yen ieu anu keur padungdung teh memangna saimbang. Lamun Bah Jagur mah mun dina gerakanana leuwih mantep sarta tenggelan-tenggelanana leuwih ngabahayakeun, tapi Surya teh tela meunang tanaga sarta dina gerakanana kacida lingasna. Tapi ari lila-lila mah ngaran-ngaran murid kanu jadi guru nya Surya teh teu burung kawalahan oge. Manehna ayeuna mah terus-terusan mundur pikeun nyingkahan panarajang Bah Jagur anu sakitu matak ngabahayakeunana. Hal ieu ku Gumilar oge geus kajudi barang kabideung Surya bangun anu geus kapepet manehna ngarasa teu tega lamun saterusna ngantep sedengkeun Surya bener-bener kawas anu moal bisa tahan. Ku kituna Gumilar rikat tuncat ke tengah pakalangan pikeun misah nu galungan. Pang-pangna mah rek nanya heula ka Surya kumaha pamaksudanana ayeuna. Nah rek terus memilu atawa moal. Lamun moal Gumilar rek init deui neruskeun lumakuna, tapi lamun arek Surya kapaksa kudu daek ngeureunnan patelakna jeung Bah Jagur. Hanas cenah masih kena aya kapanasaran bisa engke diteruskeun deui. Ari Surya bada ngadenge caritaanana Gumilar puguh karepna oge hayang terus nuturkeun nyaeta nu maksudna dek ku guru. Dek di guruan pangabisana Gumilar manehna gajeng bae luncat ka sisi bari pok manehna ngomong ka Bah Jagur. Jagur, nu dimaksud tadi ku kaula lain dek monyah ngadu tanaga Jagur, tapi kaula mah estuni ngan rek nanyakeun saha ari induk bapak kaula anu sabenerna. Hah? Ku kituna ayeuna mah leuwih hade urang eureunnan ieu patelak. Eukeur mah kieu peta teh sama sakali pikeun kaula mah teu hayang Jagur. Oge deui kaula teh boga maksud rek marengan Pagumilar. Tapi lamun Anika keukeuh moal nerangkeun anu dimaksud ku kaula tadi, nya teu naon Jagur. Ngan meureun engke ka hareup pasti kaula bakal ngadatangan ka ujung kulon pikeun manggihan Anika. Pak mangga we mah urang angkat we namanya ti dieu ye. Surya saterusna nyarita ka Gumilar. Geus teu malire deui ka Bah Jagur nu masih keneh reng hapranyug. Eukeur mah ngarasa capek turug-turug nafsuna beunang disebutkeun tacan kabudalkeun kabeh. Waktu Gumilar, Pamajid sarta Surya geus arinit deui teu budu Bah Jagur teh huntuna mani kekerot. Ngarasa hanyelu dume sasatna dipangejatkeun ku musuh. Da cacakan mun teras ka Gumilar jeung ka Pamajid mah Surya teh pilaku teu diberi lantaran hatena kacida gemeseunana nafsuna tacan kabudalkeun kabeh. Ngarasa nyeri nu lain dikieuna manehna ngaranapan dihina-hina ku nu sahanapeun bari eta teh malah mun diingetkeun yen Surya teh kungsi jadi anakna. Lain deui hate Bah Jagur nyongkabna. Tapi nya kitu ngan ukur batin nafsu da ari dilaksanakeun mah teu wanieun sok engis Gumilar atawa Pamajid pipilueun. Da geus tangtu maranehanana teh bakal aya di pihakna Surya.
Kukituna kalawan teu loba ngomong leos bae Bah Jagur jeung Bah Bejo aridit deui tidinya bari mawa hate anu tugenah ka bina-bina lantaran maksud rek ngawejek Surya teh tetela teu bisa kalaksanakeun waktu harita. Masih dina serial Ruyung Kawung haturanan Wa Kumis seri ka-40. Urang lajengkeun deui. Urang tuna heula kaayaan Bah Jagur anu keur ngarasa kesel ku urut anak muridna. Urang nyaritakeun di tempat sejen. Ngaran-ngaran kanu jadi murid. Pamurtala sangeusna jaja balik teh hatena mah teu weleh nyolok. Bakuna mah ongkoh jaja teh kumanehanana dibere pancen pikeun maluruh wijana. Tapi sangeusna mulan malen teh taya beja-bejana acan. Naha maluruh wijana teh hasil atawa henteu na atawana memang manehna dina papanggihna jeung Bah Jagur teh tetela kasoran teu bisa ngungkulan jajatena Bah Jagur. Kitu pamikirna Pamurtala waktu harita. Hal ieu teu saeutik jadi mangaruhan oge kana katengtreman hatena Pamurtala. Komo lamun manehna ras inget ka Gumilar mitra dalitna anu memangna didabandama lain pedah manehna ngarasa serab kobosena Gumilar tapi manehna ras mikirkeun ka Aki Sidik anu jadi aki sarta guruna Gumilar. Kapan pang-pangna manehna anu jadi babalik pikir teh sasat kupokalna Aki Sidik anu jadi jalana. Oge lamun seug manehna inget ka Aki Sidik manehna tebet jadi asa boga dosa lantaran teu bisa neuleman kasusahna Gumilar nu dilantarankeun ku leungitna anakna anu kabuktian diculik ku Bah Jagur ti ujung kulon. Kukituna lain deui Pamurtala kumejotna hayang geura papanggih jeung jaja pikeun nanyakeun hasil henteuna. Geus puguh jeung Gumilar mah manehna teh geus kacida ngarasa sonona cadek kewilanganana mah maninapel dina bibir panon kacipta rengkak paripolahna. Dengan berenjeng soteh manehna nyungsi ka Garut. Pamurtala teh ngarasa isin ku diri era ku awak dumeh boga rupaan teh teu parok jeung jelema biasa. Sakalieun manehna incah balilahan sok loba anu mangejatkeun mun sakalieun pasaranog jeung anu sejen. Hal ieu teh teu wudu matak nambah-nambah pidodakaeun. Ari dian teu puguh hate mah kacida nyongkabna sasat meunang panghina anu pohara. Ari ngagugu ka teungeunah nya kitu teh bae matak nyiar-nyiar loba musuh. Keur naon manehna tobat nasuha ka pangeran ari tetep kalakuan bengal sarta dugal mah. Kitu ceuk perasaan Pamurtala. Tapi dina hiji mangsa mah Pamurtala kapaksa lunta ti lemurna. Nu jadi lantaranna mah manehna teh ngadenge beja yen dikontrak Cikupa teu jauh ti Pakenjeng cenah aya jawara ti ujung kulon ngaranna Bah Jagur jeung Bah Bejo. Ngadon nyiksa manor metik anu ngaranna Ki Ardaim. Ngan untungna cenah kaburu aya anu nulungan ku hiji budak ngora urang Bungbulang anu katelahna mah geus sohor nyaeta si Ruyung Kawung. Dumeh eta budak ngora teh tara mamawa pakarang iwati Ruyung Kawung anu geus kacida herangna. Kitu ceuk beja teh. Memangna ti kanang besi teh aya pangparatan jaran anu berasna ka daerah Bungbulang. Malah mun motong norobos mah pikeun anu geus biasa asa teu jauh-jauh teuing. Ieu sababna nu matak beja-beja ti Cikupa teh gancang pisan nerekabna ka kanang wesi. Lantaran ngarumasakeun teh ku kaayaan dirina Pamurtala teh anu teu parok jeung jalma biasa. Dina lumakuna teh Pamurtala ngadon totorobosan milihan jalan anu suni. Ngan mubuhan geus apal deui pikeun manehna mah teu matak ngajadikeun bingung
tekung silila oge manehna geus anjog ka Bungbulang. Tidinya manehna terus ngagedig ka Bojong. Bojong geus kaliwat terus maju ka Nangkaruka, ngetrik deui terus ka Pakenjeng. Mengkol ka Cikupa, kakara didinya nanyakeun di mana imahna Manor Ardaim. Teu matak hese. Jol-jol aya anu nuduhkeun be. Nganya eta si jalma anu tas nuduhkeun teh kalah terus ini burat perot kawas anu manggih kareuwas papanggih jeung pamurtala teh. Srog pamurtala ka imahna Ki Ardaim. Ngan hanyakal Ki Ardaim teh keur kawanagiri. Atuh anu nyang hareupan dengan ukur pamajikanana. Kitu oge mani hararesena kerek nepungan teh. Komo budak nu leutik keneh mah ari gok ari dengek bae ngoceak. Disangkana mah meureun aya juri kuris rahaloho ka pilemuran. Da atuh pamurtala teh persis we lamun geus panggih meureunnan jiga nama jiga juri kuris lantaran beungeut garicu garok buug diri aban panjang. Bari geus kayan geus kolot. Dek saha nu nyangka jelema atuh ka pamurtala teh. Pamurtala hatena mani tiba pereket nahan hate. Ku kitu nama uyuhan kuat oge. Di dinya nama piraku teu kabaklum kumaha rarasanana pamurtala waktu harita. Eta we geura ti bedeng-bedeng sejen mani ronghok anu narempokeun ka pamurtala. Ari kabeneran kareret kumanehanana. Jalma-jalma teh tingkalius ngarelok ka jero imah, malah anu keur aya di buruan mah nepi ka ting biribit talumpatan. Lantaran Ki Ardaim keur teu nyampak, pamurtala teh teu daekeun unggah. Ongkoh ku pribumi oge deui diantep sina ngajengjen. Nangtung we hanapeun panyaweran. Ku kituna manehna teu bisa meunang katerangan nu leuwih tetela. Pamajikanana Ki Ardaim ukur nyebutkeun ieu nulunganana mah bener budak ngora urang Bungbulang cenah harita teh. Geus karuhan kitu maleos pamurtala init deui balik ka jalan urut tadi. Maksudna mah ulah kagok lengkah cenah. Manehna rek terus ngajugjug ka Bungbulang pikeun manggihan si Ruyung Kawung. Sugan bae manehna bisa meunang keterangan anu ngeunaan diri Mbah Jagur. Naon sababna pang-pangna manehna ayana di Pakidulan, bisi aya Patula Patalina jeung Gumilar atawa Jaja anu matak manehna nalengteng Mbah Jagur teh. Mun pamurtala masih keneh di jalan karena mah nurek didatanganana harita teh keur ngarala suluh dibantuan ku Ipah. Ari Widarma tunggu imah ngabaturan ini amah. Lantaran poe eta teh kabeneran Aki Mursid keur ka Citalahap. Tadi isu keneh pisan disamper ku Pak Madrawi, disamper ku Pak Madrawi ti Cihike aya kepentingan anu patali jeung pakasabadana. Kitu Aki Mursid mah. Karena keur jongjon ngageduk nampolan catang pisuluheun. Sedengkeun Ipah mah keur kukurusukan di Nubala maksudna rek neneangan suung. Regang-regang beunangna ngarorotek geus ngahunyud pinuh tolomong. Atuh suluh meunang nampolan nya kitu keneh geus ngagunuk dibeungkeut jadi satanggungan. Kacanjung soteh baralik lantaran nyaeta Ipah keur neangan suung heula. Tamak kesel cenah ngadagoan geduk deui bae karna nampolan catang anu masih keneh ngagelempeng moal paratiru poe deui sigana mah. Teu aya geuning suung teh Kang Nana. Ipah geus ngarongheap deui nyamperkeun beungeutna mani JR kapanasan. Gugehe saya atuh ngahaja-haja di teangan mah atuh. Ari eta ngalah naon geuning Pah? Karena bari ngareret anu dikandung ku juru sampingna. Lemer Kang Nana ieu mah. Ipah bari ngoloyong nyamperkeun. Loba teu? Karena ngarandag digawena patikna disaranekeun kana tangkal. Cekape sakieu mah tukang. Ipah nembongkeun lemerna. Duh, raos lemar oge nya.
ngan hanya kalna teh nyakrek we asa ceuli. Har. Nah hari Kang Nana tos nuang ceuli kitu. Ipah bari ngagelenyu gek diuk luhureun catang gigireun karna. Ya kan tenan we atuh tos ngaraosan ceuli mah. Ceuli saha atuh Kang? Ipah masih keneh tetep ngagelenyu beungeut JR dina pakulitan anu hideung santen katempon aku karna mah mani asa beuki manis bae Ipah teh. Nya ceuli Ipah atuh. Ih, nah iraha kitu. Gini iya keneh nu abdi mah atuh Kang. Ipah bari ngarampa daun ceuli duanana harita teh. Har. Nah teu karaos kitu. Geuning ku Kang Nana mah sok disegetan apaan ceuli Ipah teh. Atara kana ceuli nyakit oge atuh. Mun ngagulusur bungkul kana ceuli mah tuh Kang. Ipah ngalius miceun beungeut, rei beungeut nah jadi tambah asak. Asa kaisinan manehna teh pedah karena nyebutkeun sok ngegelan atau nyegetan Ipah. Padahal mah lain ceuli nu disegetan ku karna mah, tapi aya deui anu sok disogot ku karna mah. Sogot kadeudeuh teh geuningan. Sok karana naon atuh Pak? Maksud teh akang nyogot nanti atuh karena bari nyawel gado Ipah sina malik deui ka manehanana. Duka aya yawai akang mah tuh. Ipah rek ngalies deui orok kaya leungeun karna mani pageuh nyekelanana. Luk atuh manehna tungkul burilak panona ngarinat kaluhur maling reret kanu keur manco gigireun. Pa, leungeun karna ngopepang. Pananganna tong sapertos anu palid atuh meni sapertos anu palid ieu mah. Atuh lesotkeun Kang ulah kieu Kang. Henteu ari dikepeskeun mah Ipah ukur gutak gitek getekeun. Ipah. Kah? Nu. Karna ngaharewos panona geus mimiti kunang-kunangan teu puguh deuleuhan. Kang Nana. Ipah. Urang uyanggun mah ulah lela lami di dia tuh Kang. Ipah badana kukuliatan, tapi henteu ari ngejat mah saruana ongkoh kawas anu ngahajakeun. Ki atularan nu capek keneh ieu teh. Atuh da Kang Nana mah daya kabosen Kang. Aduh. Karena ujug-ujug ngagerok ngecatkeun awakna bari leungeunna nungkup bibir. Cipanona ngadadak nyelamai harita teh. Jahil Ipah mah geuning jahil pisan imah ieu. Karena bari mencrong sarta beungeutna semu-semu anu muringi sarita teh. Bongan atuh da meni susuruduk bae akang mah. Jadi we diseget gira. Awas lah. Awas dibales gara ya. Aya wah atuh Ipah mah ieu teh. Karena bari ngaronjang harita teh. Tapi Ipah leuwih rikat ngingcet solontod. Karena dikusruk lantaran dampal sukuna ngageduk kana catang, tapi ngagentak karena neueulkeun leungeunna kana catang. Curelat dina gerakan jeler kasaatan diteruskeun ku gerakan manuk besi nyabet anak lauk. Maksud nama harita teh rek nyamber cangkeng na Ipah, tapi Ipah anu ayeuna pangartina geus namahan lantaran teu sirikna unggal poe digembleng ku karna manehna cukup ngarti kana naon-naon anu dipimaksud ku karna ieu. Kesit alah manan tatit manehna ngaborengkalkeun badana sakilat terus ngayapak dina gerakan cangeh gar ngagalaprak. Curelat celeng manehna luncat pinah tempat terus ngajega nyerangkeun karena anu keur kokotetengan leungiteun lawan. Pilaku geus eleh ku murid atuh Kang Nana. Pilaku akang bet eleh ku murid atuh Kang. Ipah jeung sedikeun ngahehe. Teu sangkinya kuda ujung kulon teh jadi lingas kieu geuningan. Karena ngabelehem tapi ari hatena mah ngarasa kayungyun ku gerakan Ipah anu sakitu rancingasna. Jauh bedana lamun seug dibandingkeun jeung kaayaanana keur waktu samemeh diwarah ku manehanana. Atuh da bohongan we jokina purunyus atuh da meni ieu mah meni lincah pisan.
Ipah nemongkeun lelewa anu matak gerget teu naker pikeun karna mah harita teh. Heubane we atuh kudana oge make ngadat-ngadak-ngadak tara-tara ti sasari atuh Ipah. Jokina teu aya kawargan atuh da. Jadi we kudana ngadat. Ipah bari cingceung lantaran geus kajudi tangtu karna teh rek ngayakeun pada rajang deui. Alah. Moal teu lineuk geura ari geus ngarasakeun malah karna ngacorelat dina gerakan mau ngrek nekuk punuk. Sok lah ye kuda ditewa ku akang ye. Hap, iya. Nya teu tiasa atuh. Iya. Tapi Ipah anu memang nanggeus sayaga taki-taki sakilat manehna ngagunakeun gerakan bajing luncat, lop diteruskeun ku gerakan serok nyusup, terus ngaborengkal kagigireun karna bari nyoba-nyoba nyamerkeun jurus jongjolong notog rek ngicip-ngicip iga.